Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray. Iya, kumaha bray Ya yang mengisi video nuka 2 namun sesuai rencana mah ya perdana OGC-nya. perdana untuk konten. Jadi rencana nama urang teh aya hiji ieu gitu konsepnya tentang bercerita kieu kan Kehidupannya bener. ngan judul nama lah tapi kan yang YouTube mah kudu aya judulan. Judulnya kurang sih bari nanti cerita dadas gitu jadi Orang setuju wae lebih kepada cerita kan loba lah cerita keunan. mungkin mana aya cerita dadas anu berkesan atau aku mahal lah gitu. Sebenarnya kieu bud ai carita mah carita kehidupan lah intinya. Tina segi pendidikan, percintaan ataupun kehidupan lebih kepada loba lah cerita keunan. Menurut orang kehidupan itu mending yang dijalani lah. Oh jadi mana mah nyokot sisi kehidupan ya. Tapi kan hari kata kehidupan mah eta kumanya umum gitu tak spesifiknya kehidupan teh di kehidupan satu nanaon bener lah gitu benernya. aja jika ada satu. Tapi sih orang maksud di dia teh kehidupan berjalan semestina ulah tipikeun ka loba mimpi lah intina mah gitu. Tapi sebatas mimpi mah eta mah jeung istirahat hungkul jeung we bud. Urang pesan jeung barudak khususna. Dengekeun barudak. Kudu hiji heula we ngabakti kanu jadi kolot mah ngabukti. Nah, hiji cenah ngabakti kanu jadi kolot. Jadi kadua meureunnan ulah loba berpikir. Tapi jalani kumaha hal kana positif heula we. Taklukeun heula diri sorangan. Ulah loba. Tak heula ayeuna cara menaklukkan diri sorangan teh diri sendiri teh kumaha? Jadi menurut maneh gitu. Loba ngeunteung kana diri sorangan. Ngeunteung dalam artian ulah waka mikir ka komen, ka batur heula. Tapi look yourself mungkin. Ini nggak bahasa goblok dan cuman eta halus teh eta bahasa keren sih tapi aing teu ngarti aing mah tah eta we cik urang tips anu katiru teh ieu kela kabehna sabaraha hiji sebenarnya masih hiji deui hiji deui oke sok tuluikeun hiji deui salam si loba teuing nguatkeun ke agama dalam artian kan ayeuna apal merenang kerusun pandemi kieu jadi mental teh bener-bener kudu dipupuk sangkan kuat naon carana lobakeun pengetahuan diajar buat diajar gawe ngabakti menjadi kolot kembali kan kana kita gitu. Ayeuna sesuai jeung judul cerita dadas ayeuna berhubungan aja masalah pandemi aya pandemi setelin pandemi eta lah pandemi sing alus dan merenangkan aya cerita dadasna tuh maneh gitu di dadas mah loba anjing karena kehirup kondisinya dina situasi pandemi kieu maneh aya cerita dadas tuh gitu aya sih kelah heula ayana dina naon dina tentang naon wah anjing percintaan aya berenang kehirupan aya sok anu rek dicaritakeun ku maneh tentang dadasna kehidupan atau percintaan percintaan mesingkatnya sok hiji kudu diajar mature lah dewasa berpikir orang kamari kan childish wae mungkin orang menyadari childish teh kekanak-kanakan jadi ulah waka hayang bobogohan berhubungan lamun maneh hanya untuk kebosanan dan ingin mengisi ruang melainkan untuk menjalani kebersamaan Piki Prastio masalah gitu goblok dah aing mah ieu mah geus naluri ria alamiah lah kumaha ya perlu dibahas deui itu cerita urang ya mudah-mudahan manfaat oge sih ieu carita urang ari eta mah kasupna lain carita eta mah jadi tips di maneh gitu nya ari carita ari soal caritana aya carita mah sih moal nepikeun ka subuh itu menceritakeun mah bray sebenarnya mah matak aing disingkat-singkat perbaikan anu evaluasi jeung diri urang di share ka barudak anu khususna nontonnya urang minta saran oge ieu
alusna carita naon sih ngacapruk teh ngacapruk penting mah aya manfaatna oge ieu kurang kitu maksudnya urang. Kumaha teh urang. Tapi masalah percintaan maneh pribadi gitu di masa pandemi kieu kaganggu tuh terpuruk sebenarnya mah gara-gara pandemi. pan aing teh ulin teh kudu boga duit berenang atuh bu di sini teh ge pra ku aing kudu materialistis ka awewe. Da ieu mah kudu realistis. Oh jadi masa kagangguna teh dadas dompet meureunna namanya eta hiji dadas loba nu dadas sih sebenarnya tapi urang teh dieu naon ngaranna teh kumaha cara menanggapina kan urang ayeuna responna gitu ya. Respon setiap jelema beda-beda intina malah naon ngaranna teh cokot hal-hal anu positif buang anu negatif nya bae sekali-kali mah negatif jadi manusiawi kitu lah. Dulu ayeuna tuh kumaha maneh mensiasati gitu mensiasati lah cari solusina gitu meh teu dadas we dompet di masa pandemi kieu gitu. Ya cari peluang lah, pintar-pintar cari peluang dalam artian peluang ayeuna teknologi nya manfaatkeun kos arurang channel khususna channel. Tapi kira soal nyinggung channel channel aing teh bakal alus meureun teh ge bakal boga jadi the next YouTuber dunia. Amin. Kan syuting lagi ieu aduh berat syuting lagi proses. Berat atuh syuting lagi di Karah Bodas ieu mah anu Karah hideung da hiji-hijina Karah Bodas hiji. Oke, kembali ke topik. Topik hidayat aja. Topik hidayat. Dan tadi lebih mana tadi teh? Nepi tips itu urang mabut eta awe nonton ngaran geus cukup jelas mungkin bakal loba pertanyaannya orang mudah-mudahan aya pertanyaan ti barudak nu narongton sok ayeuna cenah cik si Mang ieu sok karomen cenah naon saran-saran bangun kahareupna urang insyaallah continue lah berkelanjutan si erek di naon kana teh erek di komen head sok lah siap dari penting orang mah gitu we. Oh, enak berjalan atau tidak itu menentukan manfaat. Ini yang akhir video sok atau buka kata-kata bijak deh. Iya, gitu. Happiness only real when you say. Jadi kebahagiaan itu bisa berlangsung nanti ketika memberi hal positif lebih halus. Oke. Mereka kan nah video sebelumnya guys butuh supporter bola teh. Merenya sakitu lah we jang video ieu mah episode si Mang ieu mah hampura bisi rada omonganna teu jelas soalna ieu mah lain ieu na diajar lah kertas diajar. Emang teu jelas sih jalma-jalmana ieu mah tapi semoga jelas we lah dipahami. Oke, next video sugan narasumberna nu leuwih jelas halus lah. Oke. Bisa gitu we yang closingna kumaha coba closingna. Jadilah versi terbaik. Yes lah.